Ji, yuk orang arek. Cicing, tugas dirinya mah ngajawab pertanyaan ti urang. Atuh sok. Jawab. Sok. Si Olan meuli kasur keur naon? Bobolan Ji. Didinya mah. Sing bener bray, amun ngajawab teh tong asal-asalan jebak kasar, sompral. Kan di pertanyaan aku mah sok balikan deui. Si Olan meuli kasur keur naon? Keur bobolan. Astagfirullahaladzim bray. Atuh cik yeuh angge. Yang geus diangge Ji. Berpikir secara logika mun ngajawab teh. Si Olan Meuli kasur keur naon? keur bobolan. Allahu Akbar. Yeuh, angge cuk urang ge eta unem. Anjing asal darudat ieu mah. Didinya anu urudet mah ngajawabna kitu wae. Tanyakeun lah ka penonton maneh aing mah hayang apa? Sok buktikeun. Sok. Gas. Para penonton. Cik para penonton buktikeun ka si Bray. Mun misalkeun si Olan meuli kasur keur naon? Keur bobolan Haji. Allahu Akbar maneh eta ngajawab. Ih asal-asalanana jebas sompral ngerakeun. Sia mun da aing mah sesuai jeung pertanyaan maneh. Olan, Perhatikeun pertanyaanana si Olan meuli kasur keur naon? si Olan meuli kasur keur naon? Keur bobolan Haji. Allahu Akbar eta kekeukeun bobolan salah. Aing sekali-kali baik itu denger maneh ini. Nya pasalkeun ku aing. Jawab. Naon? Jawab. Geus ku aing tadi dijawab hewe salah. Salah da lain eta jawabanana. Jawabanna naon atuh sih teh? Keur boga duit. Ayo Oh, da kabeh ge kitu ya teu sok aku kekeh atuh bobolan teh.